Naon ieu teh? Nu kitu ngaranna teh seeng. Oh, seeng. Seeng. Lain kompor lain. Lain atuh Lain sugan teh pan dieu suluh, sup kompor. Ieu teh nu kitu ngaranna teh seeng. Oh, seeng. Ai seeng ieu teh fungsina teh jek nyangu. Oh, Bedek masak nasi. Ku ieu baheula mah. Oh, ngarti meureun nu kerucut-kerucut tumpang teh ya. Heeh. Ka dieu mun cara masak teh. Dah. Sahur, sahur. Sarpiki ieu teh tumben. Sahur, sahur. Aduh. Hilap ya urang nyapa heula ka para bosku YouTuber salam dunya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pucuk dicinta ulam pun datang. Tiba yang datang sami keneh. Alhamdulillah pangitan sim kuring baris ngauningakeun kanggo para bosku YouTuber salam dunya di mana wae ayana. Aku ti payun pangitan mudah-mudahan sing sararehat ya bosku YouTuber sadayana. Alhamdulillah sim kuring teh ieu teh aya di Padepokan Gentra Sawala. Nu mana panginten imahna wisata forum silaturahmi pikeun urang salarea. Khususna para seniman seniwati, para inohong sareng para nonoman atanapi warga satampat anu aya di Jawa Barat, khususna di Kota Kemang Bandung. Alhamdulillah panginten alamatna teh di Jalan Raya Timur nomor 28 Banjaran. Moal bireuk. Tanya di papayungan ku pangresana Bapak Haji Cecep RAD. RAD teh singkatan berarti ya. Wah, rahasia eta mah, rahasia. Kaleresan mancen di bidang kebudayaan Kompepar Jabar. Kompepar Jabar teh nyaeta kelompok pergerakan pariwisata. Ku kituna panginten kanggo ka para bosku YouTuber ya. Bilih hoyong berwisata, hoyong uninga anu aya di imahna wisata ieu kantun sumping wae ka Jalan Raya Timur nomor 28 Banjaran. Ka pangresana Bapak Haji Cecep RAD. Alhamdulillah panggih ngahiap ngahayu kau ka para bosku YouTuber salam dunya atanapi para seniman seniwati atanapi siswa-siswi anu hoyong uninga dina barang-barang kapungkur kalaresan insyaallah urang babarengan gitu urang korehan atau anapi kanggo ka para kasepuhan sadayana supaya sumpingna ka dieu teh ka imahna wisata teh tiasa kaudang deui tiasa kaimutan deui gitu tanya bade selfie bade ngopi bareng kayak wah pokoknya mah ayo we ka dieu ieu kayak keur ngabenerkeun ieu cotom aduh heubeul teu dipake pancotom teh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Waduh. Ya, hampura aduh. Kalau hampura sih teh labaran ge acan. Telat janjian teh jam sabaraha tadi teh. Nah, atuh betelat. Biasa we. Kunaon? Jadi itu lah biasa urusan. Sibuk pan kamari ge bintang tamu ningan. Ieu saha nu nguruskeun. Ya mah, kemarin ge naon? Teh bener ya mandona ti ditu teh ya. Kan na WhatsApp apana? Na WhatsApp teh jawab. Beli sih ditu teh ai sugan teh lain mis eta. Tapi eueuh kendala eueuh pieu. Alhamdulillah aman. Sugan teh nu asli aya nama. Asli naonna? Mau asli ka kamari gitu. Oh, tuh kudu bener asli teh. Ieu dek oge keur benerkeun ieu cotom. Naon? Cotom tuh ningali. Cikan. Lah jeung dibenerkeun kilo payu teh kilo. Wah, nya leuwih teh payu atuh. Ieu teh kagunaanna teh lamun urang papanasan ka kebon ieu nya. Padahal mah teu kudu ka kebon wae cek dewek mah nya ka kota oge lamun panas sarua meureun. Tuh. Tah, ka hati gitu. Ngajeng paculna. Aya paculna. Heueuh. Aya atuh teh teh. Ngan mau dipake ayeuna da mah mungkin dewek penting-penting ge pacul atuh. Iya kita. Di kamari teh ngerasa aneh gitu. Barang teh asa tuh. Iya, keur ngagorok gitu. Belati eta teh. Belati eta barang-barang harga. Iya tah, maneh mah tah. Iya naon ieu teh fungsina naon ieu teh? Nah, nu mana sih lan? Iya tah. Aduh, siapa? Tuh. Iya, paragi ngarona naon ieu teh? ieu teh kolotok ngaranna teh. Naon paragi naon ieu teh? Jai, kolotok teh lamun baheula. Dewek oge mun teu salama keur umur sakieu tah. Euy, ah sakieu. Teuing. Aduh. Tah, keur umur sakieu baheula yo. Ai dewek kapan apa sorangan.
asli orang perkampungan. Baheula mah ieu teh kolotok teh sok digantelkeun dina munding. Muning mah berat kan muning eta. Jadi segede kitu kan. Nya atuh kudu saimbang, berarti lamun kolotokna segede kieu, munding Mundingna lagi otomatis bakal gede. Segede gitu. Tah. Fungsina sora ieu bisa ngahudangkeun nu sahur. Bisa nu ngahudangkeun anu dek salat subuh. Oh, berarti muningna jalan-jalan lain ke sawah. Lain, apan baheula macan aya mesin jiga ayeuna. Bener. Jadi anu dek non teh ngabuluku apa teh nyingkal. Itu apa pendidik orang kota atau punten. Budak teh dieu. Baheula teh jadi lamun odek ngabuluku teh misalkan dek nyingkal yeuh dek magawe ya. Ini teh subuh. Si subuh ini teh. Jadi lamun tah fungsina ieu ditempelkeun dina munding teh otomatis kan bergerak. Heeh, bener. Nah. Bener. Dewek oge baheula pernah kahudangkeun tah ku si munding eta teh. Lain ku kolotok. Heeh, ieu kolotok. Ayo juga teh kemuningna Itu uang-uang kolotok lain kolot-kolot melotok lain kolotok. nyaho. Bebe apa? Jadi bosku YouTuber ge apa tuh? Gitu tah. Fungsina kolotok teh kumaha? Iya naon ieu. Heh, telepon gitu. Aduh. Telepon genggam. Ngerakeun Android. lain. Iya. Lain dia mah lain alat komunikasi gitu jay. Iya, itu tuh Eh. HP unggul ditincakan gitu. Cing cirining ieu teh. Naon ieu teh Naon teh? Seniman anu peduli kana budayana. Oh, bener. Itu nu kieu teh ngaranna teh kelom. Kelom. Oh, di gelom. Ieu kelom ieu. Oh. Lamun ieu bakiak. Oh, bakiak. Apa teh bakiak? Aing Kade lain apa? tongok kajorok si teh. Lah kade ya. Nu kita bakiak. Apa wing mah bakiak teh anu sok 17-an anu panjang gitu ku genepan, ku opatan ya. Aya bakiak teh, Pak. Naon asli lain kana? Jadi kana 17 Agustus. Heuh, pan 17 Agustus aya lomba bakiak, ini balap bakiak. Oh, anu lobaan teh ya? Heeh. Ku nu ti ku camin kitu set lain. Teu kompak eta teh ku camin teh. Heeh, bener nah, kudu kompak. Tah ieu teh ngaranna teh bakiak. Lamun dia kalau sok cobaan. Oh, Ai sugan teh telepon Urang teh. ganggam nu kieu teh, Pak. lain atuh. Tuh pas ningali. Nyaman dah. Keneh gurih ya. Nyaman. Jeung nu kieu mah teu ribet teu jeung teu mahal. Bener. Kai tiap naon tinggal dibentuk. Nanya make eta karet. Oh, bener tuh. Genah kan kapake nage? Bener, ieu mah indah. Jeung biasana mah naon teh motif teh ieu macam-macam ieu teh. Aya nu motif anu nerojosan. Eta fungsina jang Krematik gitu. krematik. Kan ieu mah kan henteu ieu mah. Nya. Pokona mah kitu jay urang ngemutan heula jay ka para bosku YouTuber ya. Khususnya ka para siswa-siswi. Beres. Soalnya kan urang mumule gitu nya, urang mumule teh kieu. Kedah harapa. Nah, kedah harapa. Jadi seni teh nya luas. Seni teh luas. Tinggal ka dieu we sumping ka imana wisata. Alamatna di mana cenah jay? Di Jalan Raya Timur nomor 29 Banjar. Banjaran. Di Bandung Selatan nya. Leres. Pokona mah ngahiap ngahayu, hayu gratis pokona mah. Gratis pokoknya Gratis. Selfie dari dia ke. Dek selfie. Dek edukasi naon bae hayu lah pokona orang babarangan. Bae urang. Naon eta we? Bari promosikan selfie dari Oh iya selfie heula be. Asupun kana eta nya naon teh? Naon ngaranna teh? Segram. Segram naon teh? Naon lah dari dia mah teu boga pokona selfie tuh. Aya urang we. Aduh. Ya eta alat hade Terusnya itu. iya HP numpang ayeuna-ayeuna na atuh ieu mah tuh. Bisa berharga euy. Sakitu pokona mah kebeli ku orang kampung ieu nya. Atuh nya. Ya atuh pan urang teh kudu Pan ke fotona dinya mah. kudu mengikuti alur zaman. Bener. Nah, Cilaing boga selfie eta dewek oge boga ieu tah. Naon Ieu tah. Apa teh ieu naon? Naon ieu teh? Nu kieu teh ngaranna teh seeng. Oh, seeng. Seeng. Lain kompor lain. Lain. Lain sugan teh pan dia suluh, sup we kompor. Ieu teh nu kieu teh ngaranna teh seeng. Oh, seeng. Ai seeng ieu teh fungsina teh dek nyangu, dek masak nasi. Ku ieu baheula mah. Oh, ngarti meureun nu kerucut-kerucut tumpang teh ya. Heeh. Ka dieu mencana masyarakatnya. Tah. Kieu. Bisi teh apa ye kaum milenial. Nah itu nu kita ngaranna teh seeng. Fungsina seeng ieu teh kanggo nyangu. Salian teh nyangu kanggo naheul cai oge. Lamun urang ieu, non teh balik ti kebon, balik ti sawah, sok balik teh kan burit. Bener. Rajen tiris kan dek mani teh. Tah, Terus. naheul cai teh kan kieu baheula mah. Kieu. Lamun dek nyangu ka dieukeun. Kieu. Meunang ari asupkeun ka dieu, bebeskeun. Asak eta teh. Nya asak adiseuna lamun teh diseuna asak. Tinggal ditutupan, antepkeun setengah jam insyaallah. Naon tuh tuh? Ngunah tuh, itu beda. Rasana oke beda aja. Nah, Ayeuna mah pannya. Ayeuna mah kan Magicom teh kan colokeun, cepret. Cepret.
nuang sama panas. Tadi akel teh naon, asupkeun kana piring teh langsung ngebul. Tiupan kieu. Diluapkeun langsung wah gitu. Baheula mah matakannya nikmat teh kieu. Ayeuna mah raripun Tampokkeun ka dieu jay, ti dieu teh. Oh, Kana so. tah Sama eta naon deui wae ieu. ieu teh palagi ngakeun. Eta mah sanu sangu atuh. Oh, sanguna ya kelak poho deui sanguna panas. adekeun lah. Ah, kitu. Maseunya. Wah, Adekeun. Cerita teh asak. asa. Cek si Lili teh nya. Asep. Panging itu kan pang non teh anak plok sangu. Nah, tamplokeun ku Asep. Plok ka dieu. Ka dieu. Ku neng akeul. Oh, Minang kana. Oh, minang kana. Akeul. akeul. 20 hiji kali akeulna angap pita ieu. Cring tah. Akeul. Tadi hihit. Heuh jadi hihidan Oh, atuh. dihidan. Dah gitu. Baiknya kok piring. Gitu. Nyuhunkeun sapiring. Ka dieu beres. Terus jerot Ti sanguna ge. bener. Katingali teh sangu ieu. Aya ta eta tah remang-remang. Bos itu pernah katingali. Dah gitu. Jeung deui jan. Bes lain apa? Ya sakalian ieu nya. Ieu teh fungsina seeng teh lain ukur yang naon teh ngarcai, yang nyangung ku baheula mah jai. Musti lain geus boga alat komunikasi seperti kitu da eta tapi kana kitu boga. Baheula inget ieu nya. Ieu mah pengalaman pribadi tapi kan nyata na kieu. Ceuk kolot teh nya pandewek boga lanceuk yuk. Lain di Amerika di dieu tah. Suka di Jauh jauh teh mah dewek teh. Jauh teuing Talagong bedi. Teh kangen kanu jadi lanceuk teh. Karena teh si Teh Alis lanceuk dewek. Teh dialungkeun yeuna dibalangkeun. Ai si Eri Teh Alis meni ka dieu cek dewek teh. Hubul, cenah hubul cik atuh gorowan cenah kana seeng. Nah, gorowan. Cek dewek teh, ai mah naon mah kayang digorowan kana seeng emang si Teh Alis anu jeung seeng. Lain kitu, sok coba ane cenah. Dewek teh penasaran. Dewek teh gorowan euy. Kita. Duh euy. Teh Alis ka dieu. Teu fungsi lila isuk teh. Datang ka dieu tah ka imah. Ieu fungsina seeng teh. Baheula mah nyata sakecap sana teh sakecap saciduh matu lain matu tah eta nih eta apa sih teh apa dia maca di dia udah HP derek ku aja dia mun awat di dia kudu duaan terus jeung si lain alus si lain mah bener jadi kadang-kadang saling menutupan menutupi menutupi nah eta kade eta nyata ya asepan oh can dijelaskeun eta asepan iseeng kawin yang itu pasangan clear banget dewek yang lain gitu simpan itu oh alhamdulillah ningan sok masih lain saya ngapa naon deui ini udah apa naon dia tah ieu lisung teh fungsina teh lain yang didiukan mulai kamari mah kan di dieu ya posisina teh kudu didiukan ieu teh lisung teh fungsina teh baheula mah can naon teh can zamana naon teh deselan baheula mah jadi lamun misalkan nenek moyang urang teh anu pare teh dikadieukeun huma ngan ieu teh teu salama euy haluna tingkus kemana ku beurit itu bener teh aya haluna dikadieukeun digitukeun jeung bisa dipake gondang oge senina aya itu teh ngan kabayang mun diangkat tukul habogonya motor. Aduh. Kapan kamar ge kuat dijukan nya. Tah kitu jay alhamdulillah pokona mah ngahayap ngahayu ka para bosku YouTuber, seniman seniwati para inong sareng panonoman atanapi siswa-siswi. Anu hoyong supingna ka imah wisata, kantun suping wae ka jalan raya Timur nomor 29 Banjaran. Ning eta apa sih, Lai? Papan bieu mencari di dieu. Takut kita bagian teh orang sadakan kemargi anu balik ka langgung lah tuh. Jatuh. Siap. Cet. Sumbu itu euy geunem euy. Sumbu naon ieu mah? Sumbuna beak itu. Sumbuna beak itu jeung minyak ge beak. Itu masih kene ieu halus kene. Halus kene teh. Eta minyakan tapi iya itu teh. Henteu minyak naon itu? Minyak ieu. Masih sibuk ah. Si rusak na batur teh. Nah, itu ya. Jadi kalau resan ye imah wisata teh ngarojong kegiatan program pemerintah Kabupaten Bandung. Gitu nya. Atuh Bapak Dadang Nasir. Bapak urang sadayana. Alhamdulillah imah wisata itu ngarojong kegiatan 1000 wisata anu aya di Kabupaten Bandung. Atawis mah model ieu naon teh wisata stroberi kan aya wisata Cibidey itu
Terus wisata kuliner. Kuliner. Apa tuh kuliner? Barang tuung gitu. Hah? Barang tuung. Nah, barang tuang teh Barang tuang. Barang tuang urus barang tuung. Tuung anu kieu. Iya mah ping-ping. Tah gitu pokoknya mah kalau kapal bos Gitu. youtuber ya. Alhamdulillah oge makana ngahiap ngahayu teh. Jeung harita ge cenah di Rojong oge ku beb iya Bapeda Kabupaten Bandung. Ka dieu tah. Pernah ka dieu? Pernah ka dieu gitu. Malihan mah Bapak Deddy Miswar oge. Waduh. Nalika anjeunna naon teh wakub. Hmm. Naon wakub teh? Wakil gubernur mah disalahkeun eta mah sieun di Panyara. Pinter. Tah Disalahkeun eta. mah ulah. Ka dieu, kantos ka dieu. Ka dieu. Tapi nah basa teh pangiat tuh. Pan biasa keur nguruskeun itu teh mis. Tuh. Yang mau tandai kau ka para bos youtuber. Bapak Deddy Miswar ya kantos ka dieu. Piraku anu pribumi di dieu Tah. atanapi anu aya di kota Kemang Bandung ya. Anu cakep. Umum nama di Jawa Barat teu kadari teu Ya, nanti anu- singgah acan. Anu intina mah nu hayang mengenalnya, Anu maunya eta anu punya keinginan. tah gitu. Keinginan apa Jadi itu? keinginan ingin tahu atuh. Apa ningalana ingin. Eta Tuh. pirakunya urang teh. Anu merenang kanggo ka kesepuhan sadayana anu tos langkung uninga bilih hoyong mengenal teh mengenal. Helpi bareng di dieu sareng naon teh kita Mengenal si akad kapungkur ya. kolotok alhamdulillah pangitan. Iya teh naon teh. Lisung teh lisung teh. Jadi emang na Google ge aya nya ngarinci ngan pan teu ningali asli nama anger kurang Nah, ieu kurang Abdol. Gitu. Abdol. Abdolin. Apa teh Abdol? Ka Abdol gitu sah eta nya. Naon deui eta. Naon deui? Oi, bola back nih teh baheula mah nya. Tah, ieu teh bola. Hari kitu Nah, beurat nya. nanya. Manawi teh kalapa. Ieu teh di tina kayu ieu mah. Nah, kayu asli ya. Tina kayu tuh. Ai sakoret mah jiga bal. Bal. Oh, bal hampang pake teh bro, Hampang. teu make tenaga gitu. Aduh, alhamdulillahnya tiasa kali meningkatkeun ka para bos youtuber. Ieu urang ngomong heula ieu. Naon ieu? Apa tuh ieu? Eta mah tuh karinding, Karinding alat musik, alat musik bersuara, alat bersuara. Cobaan, bisa teh? jago. Oh, sok cobaan heula. Besok. Lain dirinya. Didinya di kitu, di sintrek, tah di kitu. Jeung nyepeng lagi atuh da salah Oh, dia salah. mah. Tah eta. Sok teu naon bae tung diajar. Hebat Nah, bener, guys. ieu teh salah sahiji alat musik asli ti Sunda. Asli ti Jawa Sunda. Barat, Janten ya. anu ngagaduhana Jawa Barat, Jawa Sunda Barat. khususna di Batur moal aya. Moal aya. Aya oge di Batur tapi karini ngamina tapi saneski bentukna. Tuh tapi aya di luar negeri ngan dina eta mah dina besi, dina plat. Aya kieu Tapi bentukna. seperti skip pisan. Jadi lamun ieu mah diatonis bentuknya. Oh, Ada. tapi tina besi. Tapi tina besi. Tapi Kapo ayang nunggulanana eta? Heeh. Ojek retanana. Kurang kieu tang. Aduh. Tuh tah. Dah, gitu pengen bos youtuber. Jadi alhamdulillah nanti urang teh jai nicak karena puasa nu kasabaraha poe? Ka 17 ini. 17. Mudah-mudahan mah urang teh dipasang kesehatan kalawasna, oge dipasang kelancaran dina Amin, saumna. amin, amin. Kitu deui kang para bos youtuber mudah-mudahan sing sarehat, Amin. sing lancarnya lain usaha puasana. Puasana. Karena orang teh masih kene mengikuti aturan kepemerintahan. Pemerintahan. Kita dianjurkan lockdown. Lockdown di rumah aja. Di rumah aja. Gitu. Diam-diam bae. Lah kok kitu na pangkitna Allah ka mana kasarapan. Insyaallah pangkitan sim kuring ba sareng Kang Ijay balik nyarengan kang ka para bos youtuber. Tong ka sakadapan. Dapat scrap. Ah. Wih deui atanapi tiasa disebat balik deui. Balik. Masih urang teh dina acara naon teh? Apa? Anu kedua acara lagi bener. Oh, abi dua acara teh. Nah, atuh. Tas teh. Oh iya, apa? Nyada weh. Apa RW? Oh. Apa RW? Video call ningali RW. Yo, RW. Kumaha ya? Aya naon? Ayo si RW tingali. Nah,
Mana udah rame kieu naon ngarona hoi jadwal ngarona poho siapa atuh Pak RW mah tuh udah telat nuhun Pak RW kedah muruan para abi ka Pak RW terus pirang kali kalau beberapa ketekan meruk lucu lain ngabodor Pak RW pokok mah lapan tadi teh di dia mah obat ieu lah acarana ulah poho jay kana ngarona mah karena numutkeun informasi yeuh di urang ya di Bandung Selatan ya. Kala atuh ieu. Oh, kita beres kena. Kumaha karena kada wae kadinya. Moal tesen nyokok. Aduh, atuh. Siap RW. Siap. Kadinya sekarap deui ya, Pamang. Menuju syuting. Jadi artis, udah artis ya. Siap. Siap. Assalamualaikum. Iya hungkul tuh HP lah disorot-sorot gitu ya. Wah, atuh dah HP numpang ayeuna na. Gehel deh euy tah gitu guys. Jadi emang orang teh nanti kudu digalahkeun deui ya. Orang teh karena kamari oge euy di RW 17 tuh. Anu kamalingan kacang. Anu kamalingan kacang gitu. Heuh. Be eta maling eta butuheun nganu kacang. Ngan ditanyakeun kudu aya ka Pak RW yo. RW kita teh nu RW 17 teh nih kacang naon, tuing cenah euy da kacang teh paru-parupa gitu. Jadi kacang naon, kacang beureum lain cenah. Kacang panjang lain. Kacang hejo lain cenah lain. Kacang naon kacang kedelai lain cenah. Tapi kayak teh si kacang teh masih kene. Naon teh aya geuneup ke. Kambelat begini, can bitu tah. Can bitu. Jadi masalah kacang mah riweuh we eta mah. Karena di kampung urang teh nanti di Bandung Selatan khususnya loba maling nya teh. Makanya orang teh kudu digalahkeun deui yeuh. Nya, rona teh. Makanya si lain kudu buru-buru tah ka pos. Pasti ya mah kumaha tuh ya. Dadak oge teh si deui ge udah kali itu pan udah. Oh, jaman rona oh. Aya jadwal rona mah kabeneran isuk we dewek mah. Ngan aya dewek mah namanya disangka non teh getol. Jadwal isuk oge wah poe ge dewek mah hadir. Hadir naon hadir teh? Ngopi. Oh. Beres ngopi mah geus balik deh kadang-kadang. Gitu, kadang-kadang hayang gitu. Orang emotan deui ya kalau ka para bos YouTuber nya. Gitu tah. Alhamdulillah panginten urang teh enak teh aya di imah wisata. Terus Perum silaturahmi. Kanggo para seniman-seniwati umumna mah kanggo ka orang Bandung atau ka Jawa Barat nya ngahiap ngahayu-hayu. Terus bilih bade hoyong uningan di imah wisata nya. Hayu pokokna mah kantun sumping wae ka Jalan Raya Timur nomor 28 Banjar Kabupaten Bandung. Kitu Pak kita. Papayungna nyaeta Bapak Haji Cecep RAD. Beres bilangnya. RAD teh singkatan. Model SD gitu. Ya, semangat kada SD wae. Pokona mah ngahayu ka para bos YouTuber, pokona mah hayu. Dek siapi, dek naon oge nya. Bener gitu. Jadi boleh hasil lain panelek di teh ngopeng. Tuh, PRW nelpon we. Ya, kade ya. Mun, siap. Ayo kala. Lamun aya opieun sepan sambut. Siap. Kan kita telepon teu boga HP-nya. Kan dewe si lain itu bawa ieu tah, ieu kurang bawa tuh. Eta mah. Apa ieu teh edek nyangu pandek subuh. Oh, tuh. Nya, bawanya. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Naon deui, Jay? Senang, Pak. Aduh. Siapa? Iya, Pak. Halo. Jewang ke telepon itu dia lah. Ya. Hei, di mana sih? Di tukangan ya dia. Weh, kita bodor wae. Oh, saya buruan dah. Kita karunya PRW tuh. Tadi geus telat. Dan oke PGW nanti euy. Itunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, tah kitu bos YouTuber jadi urang teh ayeuna teh kudu digalakeun deui. Rona di tiap kampung, tiap RT, tiap RW teh kudu diayakeun deui nanti nya. Wayahna dalam untuk kurang deh usaha deui gitu. Ngejaga lingkungan supaya tertib, supaya aman teh. Supaya aman tina kemalingan. Ku kituna simpen oge ieu teh kontrol ka pos 2 ieu. Pos 1 pos 2 nya. Oh, pos 2. Ku kituna panginten hatur nuhun kanggo anu tos nonton, hatur nuhun kanggo anu tos ngarojong, pokona mah hatur nuhun kanggo anu tos subscribe. Tong hilap, like-na, komen, share, bagikeun kana incu gitu nya. Karena channel YouTube Kakao Cil TV tanpa kalian moal sapertos kieu. Ku kituna panginten hatur punten bawa beli ebasan sim kuring anu teu meunah dina lebat mana. Hatur punten oge bawa beli share ka kirangana. Nanging sim kuringna panginten jalmi biasa-biasa. Ku kituna sipun Kakao Cil. Akhir kata billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.